Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi netizen sadayana patepang dangu deui sareng Capruk Radionet. Salah sawios kanal di YouTube dina kontena nyaeta Dongeng Sunda. Anu danget ieu nuju medar carios sabalakana karya Dadan Sutisna. Kumaha kabarna para wargi sadaya anu di kalerna, anu di kidulna, anu di kulon, di wetan sadayana, anu di dalam negeri atanapi anu di luar negeri, sadayana mugi-mugi aya dina kawilujengan sapapaosna oge sehat sakula wargi sareng tinekanan sagala rupi pamaksadanana. Para wargi netizen sadayana simkuring tekendat nganuhunkeun ka anu teras manco kana ieu Dongeng Sunda ti kanal Capruk Radionet. Oge anu parantos subscribe, anu parantos share atanapi membagikan, atuh anu like sareng anu parantos komen dina kanal Capruk Radionet. Para wargi netizen sadayana carios anu tos kalangkung dina bagian kagenep tos dugi ka kaayaan di mana Gan Kosim sareng reng-rengan nuju muru ka kantor polsek. Sejak nepangan atanapi hoyong mendakan panginten gitu. Asep Jitu anu tos maehan Rastiti putri na Gan Kosim calon istri na Santana. Tah kumaha salajengna mangga urang kawitan. Nanging sateu acana sapertos sasari aya anu bade ngalangkung. Mangga kapayun. Hiat. Beureup kimang kurat ngahiuk murup palipisan wisang geni. Tapi wisang geni lain jawara jore-jore. Manehna kungsi ngiluan diklat di paguron macan coklat. Narima serangan siga kitu teh ukur ngagilekeun turna saeutik. Hus, hiuk geplos. Beureup kiroja seni neunggel angin. Wisang geni rikat ngasupkeun beureuupna kana cangkeng kitunggul oyag. Hiuk teuas. Dalig deug. Kirompa ngadaligdeug keuna ku paneunggel ajian tumpang sari. Sabot keur kitu. Kelak. Nu baca. Nu bener ieu teh. Aing teh ngalawan Kimang Kurat, ngalawan si Kiroja Seni, ngalawan Kitunggul Oyag, Kirompa, nah ganti-ganti wae atuh teh tokoh lawan aing teh. Nya itu dongengna kala ieu nu puguh. Kitunggul Oyag. Nya gitu atuh sing puguh. Manya mimiti ku Kimang Kurat. Gue ngagilek. Kalakah Kiroja Seni aduh kumaha ieu teh. Sok lanjutkeun. Sok lanjutkeun. Sanggeus ditenggel ku Ki Wisang Geni. Kitunggul Oyag gancang ngaluarkeun pesok leutik balati tina cangkengna. Kolepat siat beunang kana beheungna Ki Wisang Geni. Getih ngucur tina beheung Ki Wisang Geni. Allah. Aduh. Panima ukur dongeng atuh. Nah kunaon? Iya tinggal ieu tapakna ieu. Aduh, nah atuh kakuet ku sorangan ieu mah papatah ieu. Atuh kumaha ieu teh? Cicing tah ieu tempelkeun ku ieu. Tempelkan saja dengan koyo kecapi satu senar. Koyo kecapi satu senar telah lama terbukti berhasiat menyembuhkan berbagai macam luka. Luka gores, luka parut, luka bakar, luka bacok, luka patah tulang, dan luka-luka lainnya termasuk luka hati. Tempelkan segera koyo cap
kecapi satu senar di tempat-tempat yang Anda inginkan, termasuk jika Anda turuisen, tempelkan saja di mata Anda. Niscaya mata Anda akan perih dan semakin bengkak. Segera dapatkan koyok kecapi cap satu senar di toko-toko online terdekat. Curalit, kuring, jebret, kuduat. Mang, kalah balik ke cager mah. Saja jalan jarempling, meh taya dolemek. Lebe unang diuk di tukang, nengetan imah jeung wangunan sapanjang nu kaliwatan. Kumecrek dina hatena nyaksian ganjorna pangwangunan di dua lembur, Cikawening jeung Sukalila. Padahal masih keneh sadesa. Cek pamikirna, boa lain pedah kuwuna nu teu adil, tapi rahayatna nu teu malikir. Nilik tina pakasaban ge geus beda pisan. Urang Cikawening mah rereana kana dagang. Aya nu jadi pagawai negeri, guru, nu jadi polisi, atuh mun tani ge tara kapalang, pepelakan saincak-incak nepi ka tereh beunghar. Ari urang Sukalila kitu we tiba heula. Kana buburuh tani atawa ngurus lahan sacangkewok. Rajeun aya nu maju tara betah di lembur, arindit ka kota atawa pindah ka lembur sejen. Cek sarerea oge urang Sukalila mah ngedul, nu matak lila rek huripna teh. Kaayaan kawas kitu mangaruhan pisan kana hubungan eta dua lembur. Jadi kacapangan yen urang Cikawening nanjung jeung tipika serab urang Sukalila masakat. Nepi ka dina urusan laki rabi ge, ari lain jodoh-jodoh teuing mah arang pisan aya urang Cikawening nu daekeun ngawinkeun anakna ka urang Sukalila. Heuleut 15 menit nu limaan anjau ka kantor polisi. Bribtu Dohing geus ngajanteng di rohang jaga siga nu ngahaja keur ngadagoan. Cara sasari kasorenakeun mah kantor polsek teh rehe comrek komo di barung ku hujan ngaririncik. Nulimaan sinadiuk di rohangan tunggu. Bribtu Dohing nyelang heula ka tukang, teu lila ngurunyung deui bareng jeung hiji lalaki. Pangawakanana jangkung, seseg jeung ngeusi, beungeut bersih. Cacak mun teu make baju tahanan mah bakal leuwih ka ciri gagahna. Lian ti boga rupa teh katembong awakna ge kaurus pisan deui. Nulimaan olohok sajongjongan, sari-sari terpercaya yen eta lalaki teh numaehan Rastiti. Santana kitu deui lebe unang memehna nyipta-nyipta dadeganana bade amprotan. Pinuh ku tato beungeut perenges pikasieun. Basa di bejaan nu datang teh kolotna Rastiti, can ge aya nu nanya eta lalaki dibarungku beungeut kadohung sanduk-sanduk menta dihampura. Saya ga nandangan rupaning hukuman kaasup dina paitna hukuman pati. Tuluy nandeskeun yen sakur laku lampahna geus dicatat ku polisi, mun panasaran tinggal nanyakeun, manehna moal nyaritakeun deui soal eta datang tu eusina mah sarua. Sanajan eta sakitan pikarunyaeun pisan, Gan Kosim mah kalah ka meneng hal ambek, tuluy nonyok 3 kali. Santana kawas nu kahatean, manehna nyusul panonyok Gan Kosim ku hiukna tajongan meneran pisan kana igana. Asep jitu ngajurah roh, boro-boro ngalawan, kalah ka imut bangun narimakeun kana eta pangwarah. Memeh aya riributan nu leuwih rongkah,
Bribtu Dohing buru-buru mawa deui Asep jitu ka jero tahanan. Cek dewek sabar. Si lain mah teu beunang di papagahan. Lebe unang ngaharewos ka Santana nu kekerot keneh bari ngabuleud-buleud peureub. Basa nu limaan rek baralik, lebah buruan posek, pasarandog jeung mobil nu make label TV lokal. Aya dua anu turun teh. Nu hiji awewe jangkung leutik, buukna ngarumbai panjang, make saragam nu ngajeblag ku logo eta TV. Nu hiji deui lalaki ngora keneh, manggul kamera gede. Duanana tuluy arasup ka kantor polisi. Hujan ngaririncik mirik kasimpe malam Jumaah. Urang Cikawening taya nu wani kaluar, najan negerkeun karep ge. Kajadian tadi berang mawa ka keung anu pohara. Nu milu tahlilan di imah Gan Kosim ukur sababaraha urang, tuluy rurusuhan baralik, basana mah bisi kapegat hujan gede. Santana jeung lebe unang ge milu amitan, sakitu nu boga imah mani keukeuh nitah mondok. Cek gerentes Santana, dati Cikawening ka Sukalila mah teu jauh ieu. Isuk ge bisa nepungan deui. Dina tinimbanganana eueuh dagoaneun najan milu cicing di imah Gan Kosim ge kalah ka matak era jeung ka suat-suat. Ari gerentes lebe unang, tangtu bakal jadi masalah nu leuwih rongkah upama manehna milu monok di imah Gan Kosim. Sasatna di imah Gayatri pisan nu keur ditimuruan ku pamajikanana. Teu mempan ku panyaram, duanana tuluy kikicipritan kana motor, ngageleuyeung kakulonkeun beulah poekna peuting. Urang Cikawening jeung sabudeureunana atawa bisa jadi di tempat sejen, tangtu milih ngariung jeung anak pamajikan batan udar ider di luareun imah. Ukur sawatara tukang ojek nu kaciri keneh cinekul di pangkalan, mucicid katirisan ngadaguan muatan nu can karuhan iraha datangna. Tukang baso jeung tukang bajigur nosok nyidar peuting-peuting bada isa ge geus maju kabalik. Kawas nu leutik hate, biheung aya jelema nu barang beuli dina kaayaan sakitu combrekna. Di imah Gan Kosim, sakula warga keur lalajo TV. Santana sarua deui keur manco kana TV di imah uwana. Dibaturan ku lebe unang nu can hayangeun empeh ngabeberah sobatna. Di imah sejena boa di sakitu ratus rewu imah, tangtu aya di antarana nu keur moconghok ka hiji channel TV lokal nu rek midangkeun liputan khusus kajadian Rajapati di Cikawening. Emohna wawancara langsung jeung Asep jitu di kantor polsek. Pancek jam 8 peuting, presenter nu gulak gilek make kabaya muka acara ku entep seureun nabasa. Katara geus apal cangkemna teh. Saenggeus ngadadarkeun rupa-rupa Rajapati dina sataun katompernakeun, lengkep jeung waktu kajadian katut gambar-gambarna. Eta TV nyieun kacinekan yen nagara beuki teu aman, lantaran kajahatan meuweuh di mana mendi. Bras weh kana kajadian panghaneutna di lembur Cikawening. Ku eta TV disebutna Cikawening. Bruh breh deui kaayaan tadi berang, nu ceurik, nu ngahuleng, nu olohok, awor dina gambar nu ngaguluyur. Bangun hayang nyosok jero eta TV medar oge nu parebut talkin di kuburan deui. Dina bagian kadua, presenter medar kacerekna Asep jitu jeung modus operandi dina eta Rajapati. Katembong aya usaha wartawan ngudag pejabat DP jeung pejabat HD, tapi nu beunang ukur gambar imahna wungkul. Bari disebutkeun yen eta dua pejabat can bisa ditepungan. Dina bagian pamungkas, presenter nyebutkeun yen manehna geus bisa nyambung jeung reporter di kantor polsek. Gambar dina TV robah, nembongkeun kaayaan kantor polisi nu samu poek. Reporter Cinta Tia, kitu ngaranna, ngawawancara Bribtu Dohing.
Eta polisi maninorolang nyaritakeun sakur kajadian tadi beurang. Make basa nu kaku pisan dibarung istilah-istilah nu mata kerung urang lembur. Cindekna cek brip tu dohing ieu teh minangka bukti yen polisi kacidatanginasna nepi ka bisa ngungkap perkara badag dina waktu ngan 8 jam. Geus kitu reporter Cinta Tia lempang muru tahanan dituturkeun ku kameramen. Reporter Cinta Tia asup katukangan sariksik besi. Ngasongkeun mik kanu keur diuk bangun teriuk-riuk tuluy merakpek ku sababaraha pertanyaan. Saderek tiasa ngeceskeun kunaon bet nyarenkeun diri? Cek reporter Cinta Tia. Eta mah geus jadi kakuduan dina hirup. Sora Asep Citu teuing ku tatag panona estu seukeut melong kanunanya. Di udah kesalahan leuwih ripuh batan dikerem dina ieu tahanan. Jadi saya ngarasa lugina asa bebas, asa eueuh nunggu kuntit. Tadi sanggeus saya maehan Rastiti. Ya ujug-ujug biji kasieun nu leuwih rongkah batan borgol polisi. Leuwih paur batan regu tembak nu rek mere eksekusi mati. Nu atak saya nyerahkeun diri. Lantaran hayang lepas tina eta kasieun. Tuluy melong deui leuwih seukeut batan tadi. Sabalakana saya moal neangan pangacara, moal neangan nu rek ngahampangkeun hukuman. Saya bakal narima naon wae putusan hakim engke di pangadilan. Reporter Cinta Tia sakedapan hulang-hulang. Bangun nu kataji ku pamadegan Asep Citu. Geus kitu Malik kalebah kamera, manehna ngadeukeukeun mik kana bibirna nu beuki luwai-liwai. Tah kitu pamiarsa. Wawancara sim kuring sareng Asep Citu. Urang tangtu ingat kana rupa-rupa kejadian nu geus kasorang, nu amis, nu pait, nu keset, nu peuheur. Sabalakana kawas dina hiji peuting nu romantis. Sim kuring jeung ieu kameramen lelempangan di pasisir sanggeus ngaliput acara sebalaut. Sora lambak nu gumuruh asa magehan pacekel narema handapeun bulan sinangling jeung paninengan nyacasna spray hotel dina gambar pindah deui ka rohangan studio. Presenter nu beungeutna semu bareureman sasadu ka pamiarsa yen aya kasalahan teknis. Eta acara dipungkas tur baris diteruskeun kana acara sejena. Rupa-rupa pola jelema nu ngabandungan eta wawancara teh. Aya nu nyakakak seserian nepi ka ngusek dina kursi. Aya nu kerang-kerung teu ngarti bari nanya aya naon ka baturna. Aya nu tuluy ngahulang siga milu mikiran jeung ngira-ngira eta kaahengan. Aya deui nu nyebutkeun yen eta mah sabotase lantaran honor reporter jeung kameramen leutik pisan. Eta kaciptanya geunyeulna di studio TV. Cek dewek puting ieu keneh eta reporter jauh bakal dipecat. Hiji lalaki kolotnya keukek di hiji warung kopi nu anggangna 41 kilometer ti lembur Cikaweuning. Bapana, eta reporter teh teu disakolakeun kitu. Nya mani taya ka era nyaritakeun kalakuan sorangan dina TV-nya. Aya awewe nyarita kasalakina di hiji imah lebah pengkolan ka lembur Sukalila. Nu ditanya kalah kaharungah ringeuh da puguh ti tadi ge manehna mah anteng SMS-an teu milu lalajo. Dari kan atuh TV teh ini. Meni soraan pisan. Cek aki-aki noel ka nini-nini ditungtung lembur pasir bala tonggoheun Sukalila. Ieu TV pamoy sorana geus dibayakeun. Tuh minta tangga meni rabul garandengeun. Piraku ku aki can kadenge keneh. Eta nini-nini hohoak. Salakina ukur ngajawab ku hare-hare. Dina kursi bari ngaregot kopi hideung nu keur meujeuhna ngebul. Santana jeung lebe unang silih reret. Layar TV geus pindah kana acara sejen, tapi nu bieu kasaksian narapel keneh dina uteukna. Asa aya nu anehnya. Oh iya.
Santana luna gelas dina meja. Ye, nyatang tuh si lain mah bakal asa dihulang. Majan tekung si ngalaman kejadian siga kitu. Nya santana dewek milu ngarasakeun. Nyambung gawe sing nambah kana keyakinan yen lebah jodoh jeung pati mah aya nu ngarsakeunana. Lain perkara eta. Yo, dewek mah keur nyaritakeun nu bieu di lalajoan. Sanggeus ngawawancara Asep gitu. Eta awewe ngaradak robah kalakuanana. Omonganana siga anu di luar kasadaranana. Heeh. Nya biasa meureun. Nya TV mah sok neangan sensasi. Bawa eta reporter hayang tenar. Terus nempuh cara nu teu ilahar teh geuning kitu tah. Lah, si laing makawas nu kakarap bae lalajo TV. Lebe unang ngarongkong goreng ulen. Yo, sagelo-gelona jelema nu nyieun sensasi. Moal nepi ka kitu atuh. Komo ieu mah nandonkeun pausahaan tempat manehna digawe. Datang tuh mata kerak-kerak derajat atuh. Sasatna diwiwirang ku reporter sorangan. Lah, ayeuna mah urang bruk-brak we. Perkara hubungan Rastiti jeung eta pajabat, yo, lur. Dewek mah geus nyaho ti mamehna oge. Ngan piraku dewek terus nguar-nguar ka batur, dibeja-beja ka sasaha. Nya cukup hate sorangan we nu neuneun eta rahasia. Dah. Lebah ieu mah dewek geus mere pepeling ti anggalna keneh. Teu kudu ngaguar deui perkara eta. Da geus kajadian. Tuluy lebah kanyaah ka jalma mah yo ukur karasaku sorangan. Moal bisa dihalangan ku pepeling. Ada batur mah cantang tuh milu ngarasakeun. Tah, balik deui ka nu tadi we lah ayeuna mah. Dewek mah anger can ngarti kunaon Rastiti ngahaja nelepon ka pamajikan eta pajabat. Tuluy Asep jitu meuni asa gampang pisan nyerenkeun diri ka polisi. Bieu deui tah. Eta reporter geus nembongkeun deui ka ahengan. Dina pirasat dewek mah aya kejadian saja nu can bisa kajawab ku akal. Nu tatalepa ti Rastiti ka Asep jitu, tuluy ka eta reporter. Asa jauh teuing euy mikir teh. Si laing tangtu capek lantaran peuting tadi kurang sare. Sok, ayeuna mah geura reureuh weh. Dewek marek balik. Mamajikan bisi dedepeun. Lebe unang cengkat terus keluar sanggeus ngajawang deui goreng ulen 2 siki. Santana ngahulang dina kursi, tetenjuanana asa tinggalin keneh di astana. Di jero kuburan, dina waruga nu di bulan boe. Kahemeng Santana teh kapikiran deui kugan Kosim ngajorelat dina ciciptaan olot dayat, narembongan dina lamunan sawatara jalma nu nyaksian kejadian tadi beurang. Nya kitu pisan, sanggeus wanci nyerelekeun carang cangtihang, tuluy panon poe meletek alon pisan, ditema ku haneut moyan, ngagayuh karumangsang, meped kana pecat sawed, di 2 lembur harengheng ku 7 kejadian. Rebun-rebun di hiji imah lebakeun desa. Aya awewe bayuh-yuh nu keur hohoak bari tutunjuk ka awewe demplon nu keur ngabangingi. Tatangga disabureureun eta imah kagareuwahkeun. Aya nu geus indit katampian, aya nu morongkol keneh tuluy lilir, aya nu kababawa ngimpi tapi tungtungna mah nyaring. Ting kurumuy ti saimah-imahna silih pelong tina lawang panto, nu nguliwed kapipir bari noong, ngan aya di antarana nu kandal kawani nyamperkeun nu keur nulak cangkeng bari tatan-tatan rek misah. Aja dong. Montong pipiluan. Cek awewe bayuh-yuh. Sorot panon semu hurung lir ngagebahkeun nu rek nyapih. Geus kitu mencerong deui ka awewe demplon nu nyuuh dina taneuh, buukna ngarambueuk kana sesa cileuncang, rokna bolokot kawas nu kakarahanjat di sawah. Paingan atuh. Usaha laki aingan ipis wae. Da dipake meuli bujur sia. Sumpah ece, pung sakali-kalina kawas nu tadi didugikeun rumasa abdi pohekeun. Ieu artos ti salaki ece anu harita ku abdi bade dipulangkeun deui. Cek awewe demplon tuluy esot-esodan siga nu hayang nyium indung suku awewe bayuh-yuh. Teu butuh duit aing mah.
jeung moal ngahampura ka sia kanu nyelewer aing mah gubuk we sia kana raka eta duit mah. Awewe bayuh-yuh kalahkah beuki ka karot. Mimitina mah awewe demplon nganjang ka awewe bayuh-yuh nya eta pisan bibit buit diributan teh. Di luar remeng-remeng keneh basa awewe bayuh-yuh ngadenge nu keketrok. Barang brai muka panto awewe bayuh-yuh olohok nenjo nu nganjang lain wayah. Tuluy we sina asup ka imah ngabageakeun someah pisan. Malah make nyuguhan cai enteh saneut sagala. Cek awewe demplon, da moal lila ukur rek mulangkeun duit wungkul sakalian sanduk-sanduk menta dihampura. Barabat nyaritakeun kajadian 3 tahun ka tukang. Budak nanu cikal keur butuheun duit. Keukeuh hayang milu kursus komputer mayarna 100.000. Awewe demplon teu nyekel pisan. Katurug-turug salakina geus sabulan can balik keneh. Ngadon kuli di alas pentas. Awewe demplon geus ngingkig ka imah nini rentenir. Ngan di jalan panggih jeung salaki awewe bayuh-yuh. Tuluy nanya rek ka mana. Barang dibejakeun rek nginjem duit, salaki awewe bayuh-yuh nyaram ka rentenir. Gede teuing bungana ceunah. Duit sakitu mah di manehna ge aya, mayarna tong teuing dipikiran, tur engke sore rek dianterkeun dahari tamah teu kaparengan mawa duit. Magarek nganterkeun pasosore teh, dina empro namah datang nameh tengah peuting. Keketrok kena jandela, bari haharewosan ti luar. Awewe demplon bukakeun panto, ujug-ujug bulubus weh manehna asup. Duanana ngobrol pating harewos di patengahan nu rayem-rayem. Duka kumaha mimitina kasono awewe demplon kasalakina asa kaubaran peuting eta cacap di tengah peuting nepi ka memeh subuh. Sanggeus ngabandungan nu ngadadarkeun laku lampahna awewe bayuh-yuh mudig-dig lir carengkat sabulu-bulu tuluy ngajenggut buuk awewe demplon disuntrungkeun ka buruan. Sukuna nu barahilan tujang tajong ka mana karep di barung ku hoakna nu ngabaribinan ka simpe isuk-isuk. Tekung silila lantaran tetanggana ngabejaan hansip eta 2 awewe teh aya nu misah. Awewe demplon tuluy dibawa ku hansip ka kantor RW. Di tempat sejen ukur kaselang sapanyepahan ti kajadian awewe demplon aya salaki pamajikan keur ceurik paungku-ungku. Datangna ti hiji imah di lembur sukalila. Ukur kahalangan ti lusuhunan ti tajuk nu geus nyangeyeng. Para wargi sadayana eta tajuk kacaturkeun rek direhab, tapi geus 3 kali ganti presiden anggar keneh kitu. Mang warung nu boga imah nangkep ti papareket ka pamajikanana kawas budak nu neangan cinyusu. Ari ceuli urang dinya rebingna teh liwat saking boro-boro ngadenge sora nu ceurik kagebah kalakai murage pating korejat. Nu matak tuluy tumplek ka imah mang warung nanya aya naon, bisi boga kanyeri, bisi aya nu kepatenan magar teh. Yuh, nuhun pisannya. Nuhun ngalalongok. Ieu mah urusan emang jeung ibina. Cek mang warung bari rugup ragap neangan saputangan. Nuronghok di buruan tayohna geus kagok turun ti imah. Samemeh meunang kepastian mah maranehna teu daekeun ngejat. Nya urang bejaan wae. Tadi basa biwarung gudang manehna galecok ka salakina. Manehna tadi teh malam Jumaah pan. Aneh. Ieu duit eueuh nu coceng. Moal kitu cokor bagong teh geus pengkor. Pokna geus ampir 1 tahun biwarung remen leungit duit. Pangpangna unggal malam Salasa jeung malam Jumaah. Mang warung nu gawena ukur heuai bari moyan nyarita ka pamajikanana urusan leungit duit mah batur ge prah. Tuluy sumebar beja di lembur aya nu nyegik. Meh kabeh curug
nunjuk kaki Al Nasim daka ciri usahana manikawas ngarawuan duit. Imahna nu tadina rek runtuh ayeuna mah pageuh. Nupang mindengna leungit duit teh di warung. Bebuhan manehna mah muka warung leletikan. Dagang uyah, cikur, asin, rupa-rupa asakan, coel sambal, jeung endog cak-cak nu dilontrekeun. Wawarungan kitu teh lain bakating resep, awahing ku butuh. Dumeh salakina meh sataun ayeuna kaserang kasakit resep moyan. Kayangkang koyongkong kawas jelema nu geus bosan hirup. Minangka metana teh lalajo ngadu hayam atawa ngadu bako peuting-peuting di imah tetanggana. Hiji mangsa mah di warung kungsi cerik longseran da duit teh ledis pisan. Ludes jeung kencering-kenceringna. Atuh kapaksa manehna buburu heula keur ngumpulkeun deui modal. Ari bieu isuk-isuk di warung kerang kerung duit eueuh nu coceng. Lantaran kebiasaan leungit duit dina waktuna jejeg teh lainnya atoh kalah kamikiran kunaon eta bagong nyegik peuting tadi teu wanieun ngalanto ka imahna. Barang ngadenge omongan pamajikanana ari goak teh mang warung ujug-ujug ceurik kawas boga katugenah nu ngagunuk sataun tur karek bitu ayeuna. Teu sirikna ngarawan dampaleungeun pamajikanana mang warung terus ngedalkeun ka rumasa. Yen nu sataun ieu jadi bagong teh nya manehna pisan. Hade na nyagikna teh ukur di imah sorangan, ukur nyocengan duit pamajikanana, teu wani ari ka imah batur mah. Keur naon deui eta duit ari lain dipake ngadu jeung babaturanana nu saruat teu boga gawe. Saenggeus ngadenge pangakuan salakina, di warung henteu ambek, komo nepi ka jejebris bari tutunjuk nyebut sia mah. Henteu. Ieu mah malik ngagabruk ka salakina, tuluy paungku-ungku nyarita pegat-pegat yen manehna mah ridho dikitukeun ku salaki. Nu penting mah kahareupna bruk-brak henteu susulumputan. Cadu mungkuk. Mang mah moal ngadu deui. Kitu ceuk mang warung. Estu hiji isuk nu endah keur eta kulawarga. Duanana terus pagegeye siga nu anyar panganten nyesakeun ka timuru tatanggana nu gareget ti tadi keneh. Mun boga salaki kitu, aing marek kagembok calana jero sabulan campleng. Cek hiji awewe bangun teu narima kana putusan di warung nu ujug-ujug ngahampura ka salakina. Maju ka haneut moyan di hiji pengkolan jalan desa Cikawening, tonggoheun balong gurame Haji Unu. Budak bangor geus aya di puncak tangkal kalapa. Tara-tara tisasari, eta budak bangor naik kana tangkal kalapa komo biasa namah isuk-isuk teh can hudang. Ari ayeuna mah kalah ka cingogo dina sela-sela pupuh palapah nagog bari melong ka handap siga hayam keur nyeleunglem. Di handap bapana keur nyanggereng, tanggah bari ngajingjing kampak. Bangun sagedok-gedokeun rek nuar eta tangkal. Para wargi netizen sadayana rupina ieu carios sabalakana cag dugi ka dieu heula. Kumaha salaresna aya naon eta budak bangor nepi ka ditungguan ku bapana di hanapeun tangkal kalapa bade mawa kampak. Tah mangga antos carios salajengna dina dongeng Sunda Sabalakana karya Dadan Sutisna bagian ka-8. Pamugi ieu carios anu depedar tiasa aya hikmah sareng mangpaatna anu dicandak ku para wargi netizen sadayana. Sim kuring nida dihapunten tina sagala rupi kakirangan sareng kalepatan. Seja amit mundur. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.